Hirup mah tong rudat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya Kang Haji Channel. Aduh, alhamdulillah baraya ya. Udah ngat ayeuna ya di kebon pakuan nembe turun hujan baraya. Aduh, alhamdulillah ya. Hujan tehnya. Aduh, alhamdulillah baraya. Bagi para petani mah hujan teh membawa manfaat baraya. Matak baraya Kang Haji Channel. Haji Channel mah pamit turun hujan teh asa bunga gitu. Matak anjeunna mah sok ngadoa pamit hujan tos turun teh barayanya. Doana teh Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, mugi hujan ieu teh janten manfaat tuh. Jadi Kang Haji Channel enak mah teh kedah nyebor baraya. Kumargi hujan tos turun gitu. Alhamdulillah nembe rengset turun hujan itu. Masya Allah nya. Kumargi tos turun hujan teh cenah. Patuangan teh asa ukurubukan cenah baraya. Kang Haji Channel mah tuh suara katela tos mulai gombrang-gombreng duka masak naon lah gitu barayanya. Aduh, alhamdulillah ya baraya ya. Nah, ayeuna bang tinggalnya baraya Kang Haji Channel. Kang Haji Channel nuju aduh nuju masak naon lah oh nama. Nah, ye suasana hotelna hotel tuh tempat istirahatnya tuh Masya Allah. Waduh tuh baraya ya hui bolet ya tuh aduh ngeprosi gana dibarengkeun ku enteh tuh enteh. Nah ya tapi duka di mana ya Kang Haji Channel lah ya sengit nama nuju masak duka masak naonnya baraya ya. Waduh. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Jang Haji. Aduh, nuju masak naon Kang Haji teh? Ya naskor ya naskor. Oh. Aduh. Baraya nuju masak nasgor cenah baraya tuh. Bumbu nage bumbu masih kene bumbu tradisional ya bumbu kapungkur abi ke zaman sekolah ku mamah gitu. Masak teh pamasakeun nasi goreng teh bawang beureum sadang cengek kieu baraya tuh. Oh, ninggalnya baraya. Wah, ya. Berarti tak can ngenyoh eta nya. Racan tuh. Tadi atros ini anjing sareng Indomie. Sareng Indomie. Nya Enak. tuh. Sarapan kedua baraya tinggal tuh. Ya, Kang Haji Channel nuju masak naskor baraya chef. Jadi Kang Haji Channel mah biasaan baraya masak gulai jantung kamarinya. Terus masak telur jeung endog. Oh nya. Masak telur jeung endog baraya cenah. Terus bubuk tahu ieu tos ieu pami teh. Kapungkurna Kang Haji Channel teh mantan chef hotel atau kumaha ini? Oh, koki. Oh, baraya. Ye Kang Haji Channel teh mantan koki di hotel bintang 5 cenah baraya saurna teh. Di daerah mana teh hotelnya Kang Haji? Mencut. Oh, mencut. Mah birek deui we. Koki anyu gitu. Aduh, tuh baraya. Taos koki anyu. Oke, anyu tuh. Nah, pakai bumbu Indomie tuh. Bawahna langkung nasi goreng anu sanes ya teh. Oh, nya. Masya Allah tuh baraya pakai bumbu nage telas bumbu Indomie baraya tuh. Masya Allah tuh. Iya. Wah, tapi seungit oge Kang Haji nya. Wah, madep. Waduh, madap pokokna mata itu baraya. Jadi kabaraya Kang Haji Channel bilih hoyong terangnya. Cenah ieu teh Kang Haji Channel teh mantan koki. Nyata di salah satu hotel terkenal di Mencut baraya. Hotel Enyo. Hotel naon namanya teh?
Anyu? Enyo bintang 5. Oh, Hotel Enyo bintang 5 baraya. Mahireuk we ngaroskeun Anyu gitu. Oh, Anyu cenah tuh. Tuh baraya nasi goreng seayana ieu mah ala kadarna cenah. Aduh, Masya Allah ya. Kang Haji baraya tuh. Anyo. Aduh, Masya Allah tuh. Wah, itu kan nasi goreng di kotak-kotak katanya baraya. Waduh, madapnya. Kopi. Nya kopi. Oluwi atos. Ibak we ngatepan. Oh, cenah. Kete ieu teh baraya si nasi goreng ieu teh si coel teh ieu baraya. Hui baraya hui rebus tuh, hui bolet pagintennya itu nya. Tah hui sareng ieu tah. Jantan laos. Nya. Wah, Ulah rudat. alah tuh cenah baraya ulah rudet. Aduh, iya bener Kang Haji nya. Naon nih baraya nu di kebun pakuan baraya sagalana ge tuh. Kang Haji channel mah aya wae euy. Aduh, Masya Allah, mugi cing sehat Kang Haji ah. Cing sehat Kang Hajina nya. Gusti Allah mugi dipeparineun kasehatan, umur anu panjang ya. Aduh tuh, urang doakeun Kang Haji channel cing sehat baraya. Ya wae Kang Haji channel mah aduh. Abi nembe terang baraya ieu nya. Sugan teh Kang Haji channel teh sanes mantan koki itu di salah satu hotel bintang 5 baraya. Aduh. Tuh, namanya hujan turun baraya tuh. Masya Allah. Di kebon pakuan nembe turun hujan baraya. Aduh, mugi hujanannya enak manfaatnya. Jadi Kang Haji channel tuh teu kedah nyebor ya. Baraya alhamdulillah barayanya. Ya Kang Haji channel cenah saurna teh bade ngenyo heula nasi goreng ala kadarna. Aduh tuh. Masya Allah. Tuh, baraya diolak-alik deui tinggal tuh. Tuh Kang Haji channel mah baraya. Alah, tuh, terus cenak piring ya. Waduh, dirosan kumaha rasana? Indomie. Oh. Indomie. Padahal paling dirinya teh aya Royco, aya pecin, Pak Haji. Wah, ros Indomie. Oh, bumbu Indominya. Masya Allah tuh, taya teko legendna ieu. Ieu teko teh barayanya legend pisan ieu. Aduh. Tuh, tinggal waduh. Tuh. Aduh, alhamdulillah. Nya panginten ya Kang Haji channelna bade ngenyo heula cenah barayanya. Kumargi pamit ngenyo teh Kang Haji channel mah kirang normal baraya gitu. Moal beres gitu segala ieuna ge da bade diajak bincang-bincang ge, diajak ngobrol ge da maleres gitu anjeunna mah. Saurna teh teh kitu cenah tuh. Sok cali Kang Haji. Oh. Maleres cenah baraya diajak bincang-bincang gitu. Panginten sakitu heula barayanya tuh alhamdulillah hujan di kebon pakuan tos turun deui. Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, mugi hujan ieu nyanak manfaat. Dan tawisna salah satuna kunaon ieu doa Allahumma shayyiban nafi'an ketika para sahabat Nabi naroskeun ka istrina Nabi Siti Aisyah, ya pami hujan turun baginda Nabi besar Muhammad ngadoa naon cenah. Tah lantas ku Aisyah diwaler bahwasana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda pami turun hujan teh anjeunna mah ngadoa Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, mugi hujan ieu teh janten manfaat. Urang teh kada bersyukur barayanya. Pami hujan turun teh alhamdulillah gitu. Pami hujan turun teh urang teh kedah bersyukur. Panginten sakitu heula baraya-baraya Kang Haji channel. Kumargi Kang Haji channel anu ngenyo moal leres bade dibincang-bincang oge nya.
Pokoknya mah kabaraya-baraya Kang Haji Channel mugia dipaparinan kesehatan, kemudahan, kelancaran di jalemberkeun rezekina. Aja saya ngopi. Pokoknya mah berkah dan selalu lancar jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.